tadi dia menurut Kang Ya jadi dia mereka jangan mah ada nonton dongeng logisnya ya aya logikanya jadi mau dongeng ke uluk mungkin diganti ya dari sidang mastakana tadi itu logikanya perbandingan dia saban kurang keangan ya jangan salah ke Mataram dulu dihukum mati kata teh kahiji makamna aya di itu di Kartasura contohna Pangeran Sepuh Rangga Gempol ngan pada Rangga Gempol mah dialihkeun ke Sumedangnya dulu aya dalam Tamela teh di Sukapura kita dihukum pati di Mataram layona diatur Tasik ke Sukapura jadi artinya real tak punya dukungan orang teh dihukum pati tadi dia aja nah gini kan hari kita pati umum itu gitu namun misalnya dihukum patina di Kartasura teu aya eta makamna jadi boro-boro makam patilasan di Kartasura ge teh aya gitu jadi sangat mah lebih percaya di Pati Ukur itu fungsi taluk ke Mataram ya. Itu fungsi di Cangkalaku dan Mataram abur-aburan Oke, aya sorkaan ya. Aya sabaraha patilasan aya di Pati Ukur. Nya sabab abur-aburan teh ngiceun tapak antara Wates Garut ketika Bandung ketika Bandung kaleh Eta patilasan unggul. nya nanti aya 21 nyalak pacorok berarti ngajeun aya nyebut patilasan aya nyebut makam Sarean ya. pasarean ngan dia di Pati Ukur pokoknya 21 Cuk-cuk. ketika kamarna si Mataram ke lieur dalam harta aya antimo dalam antimo da lieur ka ila palapati mah nu mana nu bener Tapi baygon di dieu. di ke sekarang Pati Ukur mah kacang kala buktinya kan fungsi beberita ketika Cimahi Ya. ketika Cimahi Tah, tangan ieu. Sortaan eta Cimahi nya. Abdi kantos pendatang di dongeng di sepuh lah. Aya nyebatkeun yen cenah makam ari Pati Ukur antara pasarean anu asli di Pati Ukur teh aya di bunderan batas Ciberem Cimahi. Cik menurut Kangaan kumaha teu nya kumargi di Pati Ukur teh meureun loba nu kang ewa pisan jadi disangli si makam-makamna. Jadi henteu siga makam nu lain, ieu makam anu di pasarean ieu di patilasan ieu. Tah di Pati Ukur mah siga anu di jejak kumaha. nya di dinya nya misterius nya jadi di Pati Ukur teh benar di kapupusna pupus tentang pengaman atau pupus tentang kalau nyangka kita udah jelas ya tadi saya bapak tuh ini kan mau disebut makam disebut patilasan ya 21 sih kemana-mana kabehanana di jarahan gitu kabeh nataroa kan ya malah di Gunung Tilu sama asli mah di Gunung Tilu Ciwidey kan cuman terus kalinya di mana nah eta benar asli atau kaasupan 20 itu Ya. Tapi mungkin teh lamun 20 hiji eta teh beda-beda di Pati Ukur nah. Oke, kerap. Kurang sambung deui.